Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangken nami abdi Ganang Setiawan Wibowo dari kelas 10 hiji. Abdi ingin nyaritakeun dongeng si kuda emas jeung angsa bodas. Di hiji leuweung nu lega pisan hirup dua sasatuan nu raket pisan. Si kuda emas jeung angsa bodas. Si kuda emas boga bulu anu herang siga emas. Sedengkan angsa bodas boga jangjang anu bodas siga kapas. Sanajan beda wujud maranehna bebarengan ngajalankeun kahirupan di leuweung kalayan rukun. Hiji poe datang hiji kabar yen raja leuweung keur ngadamel pasanggiri pikeun neangan sasatuan nu paling mulia. Raja janji anu menang bakal menangkeun permata anu hargana teu kateng sarta jadi panutan di leuweung eta. Si kuda emas cek dina hatena bulu emas kuring pasti bakal ngajadikeun kuring juara. Sedangkan angsa bodas ukur nyebut kuring bakal ngalakukeun anu pangalusna. Dina poean pasanggiri raja mere tes ka sadaya. Sasatuan tresna lain ukur ngeunaan kagelisan, tapi oge hate mulia jeung babakti ka sasama. Dina hiji tes sadaya sasatuan kudu nulungan sasatuan sejen anu keur kasusah. Si kuda emas gancang lumpat nyorangan hayang mintonkeun kekecapana, tapi dina jalanna anjeunna ningali angsa bodas keur ngangkat beban anu berat pikeun nulungan oray anu tatu si kuda emas. Cek dina hartena upami kuring ngarenkeun nulungan kuring bakal eleh, jadi anjeunna terus lumpat ninggalkeun angsa bodas. Akhirna watos hasil diumumkeun, raja ngangkat angsa bodas jadi juara. Si kuda emas heran, kunaon lain kuring bulu emas kuring mah leuwih endah. Raja ngajawab, kagelisan teh lain ngukur tina luar tapi tina hate. Angsa bodas mintonkeun hate anu ikhlas ku nulungan sasatuan sejen sanajan dina kaayaan hese. Ti harita si kuda emas sadar yen kagelisan sajati teh asalna tina kahadean jeung hate anu mulia.